Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui kana anu salanjutna nyaeta masih keneh halaman 59 bagian aman naklu faqad nasso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Aman naklu anapun ari nukil faqad nasso maka eta nyata nganaskeun saha Syafi'i Imam Syafi'i ala ta'yini kana nangtukeun al ula anu kahijina awil akhirati atawa anu akhirna bil buaiti dina kitab buaiti wa kadza jeung nya kitu deui fil ummi dina kitab al wa akhadha jeung parantos nyepeng bihadzan nasi kana ieu nas saha jama'atun golongan minal ashabi ti pirang anu tetep ti pirang-pirang sahabat minhum eta tetep tina sawarena itu ashab ar-rubaidiyyu ari rubaidi wal mar'isiyyu jeung mar'isi wa ibnu jabir jeung ibnu jabir wasabata jeung wasabata maka tetep naon inna hadza saestuna ieu inna hadza madhabu naon inna hadza madhabu Syafi'i saestuna ieu eta madhab Imam Syafi'i wa annahu jeung saestuna madhab as-shawabu eta anu bener min jihati dalili tina jihat dalilna wan naqli jeung mindahkeunana pada aya nu maka tangtu naon al ahdu nyokot bihi kana naklu wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga wa qaulu syaihi jeung ari dauhan syekh wa yugsalu jeung dikubah min sairi najasati tina sasesana pirang-pirang najis marrotan kalawan sakali qad marro anu tos ti heula naon daliluhu dalilna qauluhu wa kaifiyatul ghusli jeung kaifiyahna pertingkahna ngumbah wa qauluhu jeung ari dauhan musannif wasalisu abdulu jeung ari tilu kali ngumbahna abdulu eta leuwih utama li anna zalika lantaran saestuna itu salasun izalatu najisin eta ngaleungitkeun kana najis payustahabu maka disunatkeun naon at-taslisu tilu kali fiha dina itu izalah kal ahdasi saperti pirang-pirang hadas wali anna zalika jeung karana saestuna taslisun mustahabun eta disunatkeun ingda syakki nalika mangmang bin najasati dina najis fa ingda tahaqquqiha maka dina nalika nganyatakeunana najasah Allah eta leuwih utama hadza ari ieu tahaqquq pima eta dina perkara idza zalat di mana-mana leungit naon an najasatu najisna bil ghoslati kalawan kumbahan al wahidati anu sakali alama kana perkara marro anu kaliwat itu amma idza lam tazul anapun di mana-mana henteu leungit itu najasah illa bisalasati kecuali ku tilu kali wajabat maka wajib naon as-salah satu tilu kali wa yustahabu jeung disunatkeun ba'da zalika dina saba'dana itu salasa saniyat naon saniyatun kaduana wasalisatu jeung katiluna wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga mas'alatun ari eta hiji masalah al-ma'u ari cai alladzi anu yugsalu anu dikumbah anu dipake ngumbah bihi ku sabab itu maun naon an najasatu najis wa yu'abbaru jeung dibahasakeun anhu tina itu maun bil gusalati urut ngumbah hal huwa naha ari itu maun dhahirun eta nu suci am najisun atawa najis am kaifa naha kumaha itu maun al halu tingkahna yunzuru maka ditingali
itu maun intagoyaro lamun barobah naon ba'du ausofiha sawarehna pirang-pirang sifatna gusalah bin najasati kalawan najis fa najasatun maka eta najis qat'an kalawan pasti wa ilam tagoyyar wa ilam tatagoyyar jeung lamun henteu barobah itu gusalah fa in kanat maka lamun bukti itu gusalah kullataini eta dua kulah qala maka ngadawuh saha Rafi Imam Rafi'i fatohiratun maka rianu suci bil hilapin eta kalawan ikhtilaf kalawan tay ikhtilaf qala ngadawuh saha Nawawi Imam Nawawi tohiratun eta suci wa mutahhiratun jeung nyucikeun alal madhabina depan madhab wa in kana jeung lamun bukti itu maun dunal kulataini eta kurang tina dua kulah papihi maka tetep dina jawabna hilapun ari parabut wal jadidu jeung ari qaul anu jadid al azharu nyaeta qaul azhar anna hukmaha saestuna hukumna guslah hukmul mahalli eta hukumna tempat ba'dal ghusli dina sabada ngumbah in kanat lamun bukti itu mahal najisan eta najis panajasatu maka jadi najis wa in kana jeung lamun bukti mahal tahiron eta suci fatohiratun maka eta suci goiru mutahhiratin anu teu nyucikeun palawa ko amaka lamun tumiba min gusalati tina pangumbahan min gusalatil kalbi tina pangumbahan anjing naon syai'un hiji perkara ala syai'in kana hiji perkara pain kana maka lamun bukti itu syai' minal guslati eta tetep tina kumbahan kahiji minal guslatil ula eta tetep tina kumbahan kahiji gusila maka dikumbah naon ma perkara waqa'a anu tumiba itu emak alaihi kana itu emak sitan kalawan genep kali wa yu'faru jeung dicampuran wa yu'faru jeung dicampuran taneuh ilam yakun lamun teu bukti naon aturabu taneuna bil uladina anu kahiji wa in waqa jeung lamun tumiba minas sabiati tina anu katujuhna naon syai'un hiji perkara lam yagsil maka henteu kudu ngumbah jalma hu kana itu syai' walau lam tatagoyyar jeung lamun henteu barobah naon al gusalatu cai pangumbahan walakin zada jeung tatapina nambahan naon wazduha timbangan gusalah patorikoni maka dua jalan ahaduhuma ari salah sahiji ari kahijina itu torikoni al qata'u eta masti bin najasati kalawan najisna wasaniyatu jeung ari nu kaduana alal hilapi eta natapan kana parabutan wa hadza jeung ari ieu hilaf kulluhu tegasna sakabehna hilaf tegasna sakabehna hadza pi gosalatin dina cai pangumbahan ustumilat anu tos dipake gosalah pi wajibit toharoti dina wajibna tina bebersih atau suci ammal ma'ul mustamalu anapun ari cai anu urut make pi mandubiha dina sunatna itu toharoh kasaniyati seperti kaduana wasalisati jeung katiluna patohirun maka eta suci qat'an kalawan pasti mutahhirun anu nyucikeun alal madhabi natapan madhab wallahu sareng ari Allah a'lam wa ta'ala langkung uninga qala wa idza tahallalat dicekapkeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.